Serada kasep. Jadi tegarana hate nya balik tadi nyapakeun eueuh lanceuk coba ditelepon tadi angkat wae jeung si Tegil ka mana deui tadi ngomongna naik tas Isa ayeuna geus jam 8 can aya keneh wae 2,000 years later. minta karek ge datang Duh, mah hampura ya lila sebadami heula ya. teuing lah aing kita di nungguan lila kopi ge beak 2 batang rokok 2 gelas coba bayangkeun kumaneh Sulah gonek lah ngomong wae cenah. Salam wae ya. lah bosen salaman wae Cik yang tak udah asup lah. naon Udun. sekali di Udun. minta wae Sana hiji. hayang dibejakeun kana cek aing Tong bejakeun sih mah. Mus aing mau rokok mah. si anjing katipu Mus mau da eueuh anjing aing ka mana? tadi mangkat ke Cikarang Mus ngerokok tuh sebatang. ya kebenaran aya hiji deui alah rokok aing mah dibungkus Manya sebatang. pantes sesa tadi kami Aing kopi beak nih wa. gampang meuli deui wah balaga di headset yang make ciput Sia. Jadi kerciput tadi. Ye. Aduh. geus Iya, Wak. ge dah heran saeutik Tiris-tiris. Mah aing rek aya niat gawe ieu teh gawe di mana teh ya di pabrik sepatu di Palumbo. diraha mangkat Nyari keputusan mah sih kudu ayeuna nyata da soalna isukan terakhir urang teh make duit euy juta 500. terus kumaha ayeuna Nyata sih bantuan cek siling aya deh kamu. eta eueuh tadi ge urang balik ka dieu teh nyapakeun eueuh lanceuk teh da gara-gara maneh nya teh ngajak ngopi di saung Tuh tak kira-kira lancek mana balik lila keneh teu. teuing tah tadi mah ngomongna dina WA nek jam 10 cenah balikna teh Jam 10. emang aya perlu naon Satadina ya urang teh rek ngagadekeun motor euy butuh duit teh yang gawe teh ya. Soalna keputusanna isukan. Da aing butuh gawe euy tuh geus bararingung dia mah teh geus teu bogana naon. ayeuna mah kieu lah nya geus we tungguan heula lanceuk urang ke jam 10 balik Udah lila keneh wa jam 10 teh bete yeuh rokok gor sabatang sia mah teu meuli deui rokok tuh. Aing mah tadi tinggalin di imah aing nu sampun amil tadi ti orang si Janun teh nih. mah nya urang deui wae teh Di jika ngasaan atuh rokok ti ente Pancan gawe. Kayak digentian ku aing di imah jual heula kompor guys. kakak mawa kompor gas kumaha lamun indung mana nek nyangu nek masak hese Bisa dina USB oge masak mah. emang aya keneh Sabelum lah udud lah aing nyeper sabatang jam 10 lila keneh. beda geus daek teh meulina aya duit mah ya 5.000 daek teh Ora meulina eta deukeut ka dinya nutup. matak naon bukakeun Wah da edan. beurang keneh teh wa beurang keneh Itu ciri-ciri warung yang tidak butuh duit. Anjing kasar. bukakeun warung nutup mah Pemukakeun itu mah. nya ngosep aing atuh wanita kasihan sakedeung anjing sebatang. kamu nek geus duitna nya kudu meulina Aduh. Kopi itu rek beak. kumaha maneh eta mah Banyak selama di tadi lah. Tong goceng atuh tuh rek gocap kasar orang si Janun Cina. wah deui wa tuh jeung di mana duitna ge buat pesak itu celana tadi Kang Berod teh ade jam 10 balikna teh euy.
bila keneh aing. Tapi dah itu ditungguan aing butuh duitnya supaya bisa gawe isukan. Nah, ngomong sorangan. Ker mikir itulah. Mana duit? Ya. Yuk, beli. Mai kana naon? Deui ieu atuh tamaan ku maneh aya eueuh. Atuh boga mang masih ku aing meuli sabungkus. Eueuh deui kumaha tuh? Sakitu sakina Yang di kamar Kang Berod teh ya, sugan tambahan 10.000 mah. atuh meureun urang di siksa. Bejakeun cek aing. Ah, bejakeun ku Lo anu. heureuy aing mah bieu mah. Oh, tidak bisa. Bejakeun ku Heureuy aing kecuali aya leuleuh saeutik. Geuling geus wani ka aing aya nama. Teu nyaho atuh. Da kumaha? 10.000 perak mah moal mahi euy. Sabatangun paling udud euy. Kalem udud mah bisa nganyuk heula. Nah, gitu dong, itu baru teman tegil. Ah, sia bisa wae. Bekok wae. Udun. Udun. Kamana ieu teh? Beraku geus sarare. Udun. Rek naon? Aya rokok we? Setengah. Kopi we 2. Tah ieu. Dirasieun kopina. Ududna kopi. Tinyu. Ududna. Heeh. Tinyu tuh kok sia banyak kok aing di rumah sia tuh. Anjing geus aing di wae. Nah, sakeudeu mah. Udah. Tah ieu. Kurang kumaha dewek mah. Anu jadi babaturan. Aduh, hatur nuhun mang. Sok yuk di dia, yuk. Nikmat teu. Mantap. Mau tuh nikmat da kari nguyuh. Aslina, Bos. Sia mah ge. Aing sagala jeung maneh nganyusakeun wae. Malahan beak sagala-gala. Misalnya mah tong loba cakap, udud aya ya. Jeung kopi duh, mantap. Bae nu cek siling balik. Silakan kan? Korekna. Korek lagi euy. Atuh cik mau korek atuh. Tuh, korek. Ye, Naon ngieu. cicing sok dewek. Ye anjing bacang. Bawa saya usaha. Mas A few moments later. lancek siling can balik-balik geus jam 10 Kela coba orang telepon heula. Kalakah teu aktif euy. nitip ya we tuh tarata lah kalancek maneh. Kalata kumaha ya teh? Kalau gitu bejakeun urang rek nginjem duit gitu sekitar 500. Cekelan eta kunci motor. Nah, ununa kunci. Maksudna jeung motorna sia teh yang kuncina hungkul. Kuncina hungkul jeung motorna urang di dieu. Oh, Ngagadekeun lah intina mah kitu. nya geus tuh kayak dibejakeun ku urang. Tuh kaden teh ya. Soalnya urang isukan subuh-subuh insyaallah mangkat urang teh. Kayak dibejakeun lah. Kade Siap. nya geus lah urang da geus puting anu mana balik ka sare tunu. Siap. Nuhun nya rokona ya. Heeh. Kade ya pohonnya. Oke. Kade ye kudu aya oteng. Siap lah oteng gampang. Aing balik lah nya. Sok. Kade poho. Siap.